Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa wadia bala dongeng para mancawar salam dunya. Tepang damudainya sareng aki di acara anu maneuh nyata dongeng Sunda pengantar saur atau pangiring saur dina akhir-akhir sasih Ramadan. Mugi sadayana dipeparinan kesehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna diambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kumargi sakedap deui urang teh boboran sakedap deui Idul Fitri aki teh nada dihapunten nya. Nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan wirehna bilih salami aki medar carios dongeng. Aya sauran atanapi cariosan atanapi bahasa atanapi babasannya anu kirang mernah anu kirang mernah kana hate atanapi kana manah sadaya pamiarsa boh dina unak-unuk basana boh dina sagala rupina aki nyuhunkeun dihapunten eta mah murni kakirangan sareng kalepatan aki ada jalmi mah da aya anu sampurna saurna teh nya mung merek rokok sampurna mah sakali deui aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan boh anu dihaja tanapi anu teu dihajana. Mugi jembar manah sadayana pamiarsa kersa ngahapuntennya. Pamiarsa urang keureuh di dongengna dina lalakon ieu teh Dedemit Pasir Iblisnya serial Silat Wiratama si Bajigur Sakti dina bagian anu atanapi episode anu ka-10. Kumaha rasan ieu lalakon urang dangukeun bae sasarengannya. Pamiarsa anu tacan subscribe atanapi nu tacan anu el tombol lonceng mangga di subscribe di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Urang amparkeun deui sama kabitanana parsamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Bayangan bodas lumpat ngablesat tarik naker keluar ti lembur cariu. Pamatang sawah anu heureut sarta rumpil tengurangan kana kagancangan lumpatna anu kawas tumpak angin. Eta bayangan bodas terus lumpat ninggalkeun lembur cariu. Lumpatna beuki narikan sawaktu kadenge ti arah lembur raong sora hayam kongkorongok nandakeun wanci geus tereh nyedek ka isuk. Sup si bayangan bodas asup ngambah hiji leuweung anu rapat ku tatangkalan gerde. Sanggeusna ngaliwatan leuweung si bayangan bodas teh anu taya lian Dedemit Pasir Iblis tapi kana suku Pasir Iblis. Dedemit Pasir Iblis ngeureunkeun lumpatna pirasatna nu seukeut mere nyaho yen di eta tempat aya bahaya. Panonna anu ngagebur hurung ku sinar biru ngulincar nitenan kayaan di sakurilingna. Irungna ungas-ingus kawas anu keur ngambean bau anu nyurigakeun. Sanggeus nungguan sakedeung sarta eueuh kajadian naon-naon Dedemit Pasir Iblis teh ngalengkah deui. Lengkahna anu ati-ati nandakeun manehna keur waspada. Karak ge Dedemit Pasir Iblis teh ngalengkah aya kana 5 lengkahna seuk wut wut. 5 tumbak ting balalesat salimana ge ngarah kana sakujur badana Dedemit Pasir Iblis. Dedemit Pasir Iblis teu incah balilahan, 2 leungeunna newak tumbak anu ngarah kana panon jeung beheungna. Sedengkeun 3 tumbak anu ngarah kana dada jeung beuteungna mah diantep. Wut tep pletak pletok.
Dua tumbak ditewak, sedangkan tilu tumbak anu ngahancakan dada jeung beteng satiluna oge ngabletok potong. Eleh teas ku awakna dedemit pasir iblis. Blubber wut wut, dua tumbak anu geus hasil ditewak teh ku dedemit pasir iblis dibaledaogeun kana rungkun-rungkun eurih anu loba ngajejemrung laluhur di eta tempat. Aduh, aya sora anu ngagoak disusul ku nyalontodna dua urang jalma kaluar ti jero rungkun. Dua nana dadalik degan bari leungeunna nyakelan tumbak anu nancep kana dada jeung beteungna. Teu lila saduana berabruk rubuh teu hudang deui. Tina rungkun-rungkun eurih sarta tina satukangeun tetangkalan baradag tinggal rajleng. Kalaluar puluhan jawara anu geus lila nungguan si dedemit. Kabehanana samapta nyarekel pakarangna. Hoye poe panungtung bikin anjeun dedemit iblis. Cek saurang lalaki tengah tubuh. Anu gagah eta lalaki teh tayalian Kiteja Laksana alias jawara leungeun wajah. Di sagigireunana nangtung saurang lalaki anu ka mana-mana sok mamawakeun di beusi. Eta lalaki teh tayalian jawara abok. Sedangkan puluhan jawara anu sajena langsung ningker ka dedemit pasir iblis. Wadur, serang euy palebah panona jeung sirahna, cek jawara abok. Ayo serang. Teh kudu diparentah dua kali, puluhan jawara teh langsung maju narajang. Kabehan ngarahkeun pakarangna kana panon jeung sirahna dedemit pasir iblis. Dedemit pasir iblis ngayonan ku jurus-jurus cakar iblis na anu butbet ngancam sakur jawara anu ngadeukeut ka dirina. Sedangkan Kiteja Laksana jeung jawara abok masih nangtung merhatikeun jalana tarung. Duana keur neangan kelemahan jurus-jurus serta bagian badana si dedemit. Dua pedang datang nyorocos ke arah sapasang panon si dedemit pasir iblis. Si dedemit gancang ngalempaikeun awakna ka tukang, shoot plos samberan dua pedang teh poos. Si dedemit anu ningali kekemplong musuhna lowong langsung ngadiuskeun dua cakarna dina gerakan iblis ngabobol tanggul. Hiuk cerep beut. Dua jawara teh ngaguak bareng. Kekemplongna jebol ditobros ku cakarna dedemit pasir iblis. Dua jawara gancang mundur bari nungkup tatuna karake si iblis teh cengkat dua tumbak jeung dua pedang geus datang ngarah kana sirahna pisan. Si iblis gancang ngalabuhkeun dirina, sirahna salamet tina ancaman opat pakarang, tapi si iblis geus teu bisa salse. Dua pedang serta dua bedog datang rek ngarecahkeun awakna. Dedemit pasir iblis serikat ngagurentel tapi gerakanan dituturkeun ku dua kolewang anu paheula-heula ngarah kana beheungna. Si iblis angkat leungeun kenca pikeun nakis dua kolewang jawara. Hiuk blendrang. Dua kolewang ditakis ku hiji leungeun, sedangkan leungeun katuhuna si dedemit teh ngirimkeun babadan cakar ke arah di koro dua urang jawara. Hiuk wut semuk beut. Dua orang jawara deui ngadayag daga tukang bari nungkup beheungna anu soeh getih ngucur tina sela-sela leungeunna dua orang jawara anu nungkup kana beheung. Dedemit pasir iblis ngagajleng bari sukuna ngaheumat duduk. Dua orang jawara anu tatu beheungna teh teu kaburu ngagero sabab nyawana langsung ngalayang. Sawaktu dadana remuk katibadan tajongan si dedemit pasir iblis. Aduh, lamun diantar batur-batur orang bisa carem ya Kang. Cek jawara abok.
Anu ambak ningali korban terus nambahan ti pihak para jawara. Leungeunna geus ateul hayang geura ancrub ka jero kalangan. Kita jalaksana anu surti kana kahayangna jawara abok gancang ngablesat maju. Ayo bok, urang kampur barengan ada iblis teh. Ayo siap Kang, jawab jawara abok bari nuturkeun kita jalaksana narajang karah dedemit pasir iblis. Ningali pamingpinna maraju, para jawara anu tadi rada malunur teh kahudang deui sumangat jeung kawanina. Sakabehna maju deui pikeun mantuan Kiteja jeung jawara abok. Kiteja laksana langsung ngalorkeun jurus sapasang peureub wajana, angin tenggeulan peureupna ngahiuk tarik bangbaraan nebak kana arah dada si dedemit. Pantas lamun Kiteja laksana teh digelaran jawara leungeun wajah. Sabab peureupna memang sateuas wajah lamun segeuna kana batu pastina batu badag ge bakal amrol ku peureupna Kiteja laksana. Dedemit pasir iblis anu ngarasakeun tebakan angin serangan musuh anu tarik rada ngagebeg, tapi dedemit pasir iblis anu percaya pinuh kana kabodukan awakna teu nyingkah. Malah mah manehna maju mapagana serangan Kiteja laksana. Dua cakarna diarahkeun kana tak-takna jawara leungeun wajah. Hiuk-hiuk, dukuk. Dua peureub Kiteja ngegedug pisan nangal kana dadana dedemit pasir iblis. Dada si iblis katempo ngageter, awakna kadorong ka tukang tilu lengkah. Tapi dadana henteu amrol, henteu tatu, teu kunanaon. Si dedemit teh ukur muringis meusan. Sedangkeun Kiteja anu ngarasakeun peureupna kawas ngabentur tembok batu anu kacida kanal jeung teu asna. Malah ngagoak sabab tak-takna masih sempet kababad ku tungtung kukuna dedemit pasir iblis. Katempo tina tatuna ngaburial getih seger. Sadayan nya tatuna teu pati parna, tapi tetep awakna karasa panas tiris sarta perih nyanyautan. Kiteja gancang ngerahkeun hawa murnina pikeun ngubaran tatuna. Si iblis anu keur kadorong ka tukang disampakeun ku serangan kani beusina jawara abok anu ngadius tarik ngarah kana tonggong si dedemit. Dedemit pasir iblis henteu nyingkahan serangan jawara abok. Manehna geus ngetang sakumaha hebatna serangan musuh sabab pernah adu jajaten jeung jawara abok. Dedemit pasir iblis kalah ka ngahaja muterkeun sukuna ngirimkeun hiji tajongan tarik anu ngarah kana dadana jawara abok. Hiuk, bledag. Kani beusi ngahancap pisan kana tonggong dedemit pasir iblis. Jawara abok teu apaleun lamun dedemit anu harita disamhareupan ku dirina teh lain dedemit anu baheula. Sabab kakuatanna geus leuwih maju. Jawara abok ngarasakeun kendina kawas anu ngababuk kana hiji patok wajah anu kacida teu asna. Teu sempet nyingkah sawaktu dampal suku katu si dedemit ngajebrod pisan kana dadana. Hiuk, jebrod. Aduh. Jawara abok ngagerung, awakna meceleng aya kana dua tumbakna tina bahamna nyebrotkeun getih seger. Abok, Kiteja ngagero muruk ka jawara abok anu labuh diuk. Hampura Kang. Sangka si jurig deh ke wari leuwih hebat ning. Kuring moal bisa mantuan deui Kang sigana ieu. Sababaraha tulang iga kuring aya anu potong. Nyeri. Reuh bae heula bok. Keun akang anu bakal ngalawana. Susuganan poe ieu poe hade pikeun akang. Bari jeung ambak Kiteja ngalengkah maju deui. Harita dedemit pasir iblis ngayonan para jawara geus liwat 30 jurusna. Geus 7 urang deui anu jadi korban kaganasan cakar dedemit pasir iblis di pihak para jawara. Ayo, ayah. 3 urang jawara ngajerit. Babatok sirahna barolong, awakna ngajungkar rubuh. Kurang ajar, iblis jahanam. Hiat. Kiteja laksana ngablesat nyampe ke arah dedemit pasir iblis, bari ngirimkeun tenggelan peureub katuhuna. Dedemit pasir iblis ngagilak ka belah kenca,
hingkahan serangan Kiteja anu ngadius tarik sabab ngandung tenaga jero hebat. Tapi Kiteja anu geus ambak terus ngudag ku hiji tajongan suku Katuhu anu ngababad pisan ke arah cangkeng. Bareng jeung eta datang hiji sabetan bedog saurang jawara anu ngarah kana beheungna Dedemit Pasir Iblis. Si Dedemit ngangkat suku Katuhu napi kenahan tajongan jawara leungeun waja, sedengkeun leungeun kencana nakis babadan bedog anu nyerempet pisan rek nigas kana beheungna. Des terang Kiteja kadorong mundur ti lengkah, sedangkeun bedog si jawara ngageter hebat kawas geus ngabentur patok waja. Leungeun Katuhuna si Iblis gancang nyarak beheungna si jawara, gep kerekek. Si jawara teu kaburu ngajerit sabab beheungna kaburu milai. Belewer awakna dialungkeun ke arah Kiteja laksana. Kiteja rikat ngagajleng ka belah Katuhu, beungeutna tambah geuneuk kuntuna kakerot. Nyambaknya hanjelu sabab dihareupeun beungeutna pisan. Hiji-hiji para jawara ditandasa ku si Iblis bari dirina teu mampu pikeun nyegahna. Setan alas jaharam syah hiat. Kiteja anu geus kalimpudan ku amarah ngabudalkeun sakabeh kamampuana pikeun ngagempur Dedemit Pasir Iblis. Tapi sakabeh serangan Kiteja teh bisa disingkahan ku Dedemit Pasir Iblis. Gerakan Dedemit Pasir Iblis teh nyatana leuwih gesit ti gerakanna Kiteja laksana. Sakitu bari dibarengan ku para jawara anu sakitu lobana, tapi kapuluhan jurus Kiteja teh can keneh mampu pikeun ngadesek Dedemit Pasir Iblis. Kalakati balik hiji-hiji korban ti pihak jawara terus nambahan. Kiteja ngagero tarik manehna ngagajleng saibas dada bari ngerahkeun jurus tenggelan leungeun wajah andalanana. Dua pereupna ngablesur lempeng ke arah dada Dedemit Pasir Iblis. Dedemit Pasir Iblis anu yakin kana kakuatanana manehna nyilangkeun dua leungeunna. Huk hiuk duk. Tenggelan kemar leungeun wajana Kiteja ditahan ku dua leungeun Dedemit Pasir Iblis. Saterusna si Dedemit ngarubah gerakanana, dua leungeunna ngadius ka hareup, dua dampalna meber ngarah kana dada Kiteja. Hiuk seuk jebrot. Ayo. Kiteja awakna macleng. Aya kana tilu tumbakna leuwih, tina bahamna nyemur getih seger masihan jubahna si Dedemit. Dadana ngebul karasana kawas remuk, tina sela bibirna masih ngalai getih kental tandaning jawara leungeun wajah nandangan tatu di jero anu parna. Ningali musuhna rubuh, Dedemit Pasir Iblis gancang ngagajleng maju pikeun ngabinasa Kiteja laksana. Kiteja anu geus teu walakaya ukur bisa pasrah, ngadago si Iblis nyambut nyawana. Dina kaayaan anu genting kitu hiji bayangan bodas anu mancarkeun sinar bodas ngolebat hiuk wut ceger. Awakna Dedemit Pasir Iblis macleng jauh aya kana 5 tumbakna. Sedengkeun dihareupeun Kiteja kiwari ngajega saurang jajaka kasep make baju bodas. Sirahna make dudukui samak pandan. Awakna mancarkeun sinar bodas anu matak silo. Jawara Gunung Salak. Cek jawara abok anu apal kana ciri-cirina jawara Gunung Salak, anu awakna sok ngaluarkeun sinar bodas atawa halimun bodas ipis. Jawara Bajigur Sakti. Cek Kiteja anu salamet ku datangna jajaka kasep anu tayalian Wiratama. Nyai wayahna bantosan dulur-dulur urang sadaya, keun akang anu bakal ngabasmi ieu jurig teh. Cek Wira bari ngareret ka saurang wanoja geulis anu make baju beureum anu harita datang bareng jeung dirina. Wanoja baju beureum anu tayalian Santini alias Dewi Leungeun Beureum geuwat ngubaran Kiteja jeung jawara abok anu tatuparna. Santini nyuk bajigur tina tanggunganna Wira dicicikeun kana 2 gelas awi, saterusna diinumkeun ka Kiteja jeung jawara abok. Satuluyna Santini nyalurkeun hawa murnina pikeun ngabantu Kiteja jeung jawara abok supaya gancang pulihna. Sedangkan Wira maju sababaraha lengkah ka hareupeun Dedemit Pasir Iblis anu geus nangtung panona anu hurung mencrong ka Wiratama. Anjeunna nu katelah jawara Gunung Salak. Teu sangka anjeunna ndasa tilu iblis Gunung Kancana. Cek si Dedemit.
jalma-jalma nyebut kuring kitu. Sakedeung deui, anjeun oge bakal nyusul tilu iblis gunung kancana ka neraka. Sabab dosa anjeun geus saluhur gunung salega lautan. Walon Wiratama bari netep seukeut ka dedemit pasir iblis. Dina kayan kitu, kalayang jorelat cele aya saurang awewe tengah tuh datang ka belah dinya. Si awewe teh make samping jangkung di kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhna nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Parantos wancina saur ieu sadayana para agan jawhara oge kasep wira. Ih, mending oge saur heula tah ibi. Nyanak ieu timbal liwat ieu. Tuh, aya asin pedaan. Aya ieu naon tah? Aya samelan, aya lalaban, tah aya kurupuk, aya goreng emping, komplit pokona mah ieu. Sok geura. Aya pais itu tuh impun deui karesep. Geura raos ieu. Pasakan ibi mah moal nguciwakeun sok. Mangga jarajan heula, salaur heula. Pohara pemiarsanya. Bisarwiti kabujang nguriling icalan ya. Ku kituna atuh urang cekapkeun heula dongengna lelakon dedemit pasir iblis bagian anu ka-10. Cag urang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian salajengna enjing deui panginten nya. Pamirsa sadayana tur nuhun ka sadayana satya manco satya ngadongukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah akina bade maosan heula nu tos lebet deh komenan atau nepi pairan bagian anu ka-8 kamari. Aya sawae aya Assalamualaikum Bogor hadir Ciapuh Cipadung apih teh ki sehat sadayana saur. Waalaikumsalam matur nuhun apih di Cipadung Bogornya hatur nuhun hadirna. Teh Anita Parel ge masih calik satya di jojodogna. Kang Prabu Arjuna nyakseni Wiratama Traski. Kang Agus Sumanti oge teras norojo manco bajigur saktina. Telina Imut Sami masih tetap nyarangan akinya dina gelaran dongeng Wiratama. Mana Waalaikumsalam. Alhamdulillah manco Traski Wiratama hanupis dongeng naki. Sami-sami mah di Sumedangnya. Aya teh Rina ti Oman manco wilujeng enjing kasadayana sauna. Kang Rastim Haji matur nuhun. Ieu na yakin tunan eceng nanya. Oge Kang Hanif Cianjur teh hadir manco dongeng dedemit saurna pasir iblis. Sami-sami. Mangga nyanggakeun dongengna. Kang Ade Soekarno oge hadir di Palihan Cicadas Bandung. Teh Intan Ramadhani hadir di Garutna. Bogor ti Ciamisna Teteh Tami Malihah. Manco maniatasi oge hadir Kang Setia Budi teh nya bari ngopdud. Teh Yulina Belia oge sami mantap hanupis akiku sami-sami. Aya Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam rampes mugi aki sakeluarga sinareng manco mani aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kasuksesan, kemuliaan, kesehatan sareng disieurkeun rezekina nu halal sareng barokah waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda. Amin ya rabbal alamin waluya sadayana. Assalamualaikum ki Waalaikumsalam. Asep Saipullah teh ti Cibuntu hadir manco prung hatur nuhun. Catrasna aya Kang Agus Wadiningrat Batu Jajarnya. Assalamualaikum haturan ki Waalaikumsalam. Sehat ras sadayana madar deui dongeng aki hatur nuhun. Teh Extra Delete satya ngadongukeun Teh Lia Ulan dari Bawel oge ti Taiwan teras madep manco hatur nuhun. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir teras manco hatur nuhun. Dedemit pasir iblis naki sami-sami mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kawalian. Aya Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco deui ki hatur nuhun sami-sami. Kang Agus Suryana Boris baktos ti CHD Parongpong teh manco hatur nuhun kana pedaran dongengna mugi akina sadayana dina kasehatan walafiat. Amin. Hatur nuhun sami-sami. Kang Ode Mulyono ge hampura sanes Aryaki Wiratama Jawara Bajigur Sakti mah sumuhun. Kadang-kadang lepat nyebatnya. Kang Didin Jamaludin Wiratama memang hebat sok bajiguna
dateng deui Abuk Bi Sarwiti muga waluya kidagar salawasna amin atur nuhun. Pemirsa sadayana sakitu heula pangintennya anu tiasa kasanggakeun. Aki namit mungkur heula pemirsa wilujeng saur mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.